Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa saminuha jeung ari anu kadalapan tina khamsata asar tina 15 naon 15 perkara anu mana urang menang nyaritakeun kakurangan batur ieu mah dikecualikeun. Naon nu kadalapan al jazru eta nyegah anil piski tina kapasekan, nyegah tina kapasekan. Kama ida kana baris saperti yen di mana-mana kabuktian, baris sakumaha yen di mana-mana kabuktian saha al insanu manusa hiji jalma layak tumu eta henteu nyumputkeun insan, ieu jalma teu nyumputkeun aibahu kana cacadna insan. Batur mah cacat teh mung katempo ku batur, mung kanyahoan ieu mah ditembong-tembong. Kaman naon contona jalma anu henteu nyumputkeun aib diri sorangan, kaman saperti jalma yuhbiru anu ngabejakeun ieu jalma an nafsihi tina dirina jalma, tina rahasia diri ngabejakeun bijina kana pernah zina. Wal pawahisi jeung manehna teh ngabejakeun ka batur kana pirang-pirang perkara goreng, kana pirang-pirang kagorengan. Batur teh teu apaleun ngan manehna ngabeja-beja dengan bangganya. Urang teh geus pernah ngalaman, pokona mah di mana we aya tempat perlekuyan pasti urang hadir. Pokona mah geus nyaho lah harga nupang murahna jeung nupang mahalna oge. Geus dicobaan. Nah, bisi aya jelema nu kawas kitu. Maka kumaha tah mun aya jalma tara nyumputkeun aib diri sorangan bahkan karah dibeja-beja ka batur, paya juju atuh meunang naon igtia buka ngagibahna anjeun, ngagibahna anjeun ngupatna anjeun lahu ka itu si insan. Kana naon bima kana perkara aib pasako anu pasek itu insan bihi kusabab ieu perkara. Meureun manehna sok nyaritakeun, oh manehna teh tukang judi. Saperti nanti oh nyaritakeun urang kamari main ka teu meunang di lah. Saperti nanti tuluy urang teh nyaritakeun ka jalma sejen bahwa ieu jalma nu ngaran ieu teh manehna sok judi. Tah dina lebah nyaritakeun kakurangan nu manehna oge sok nyaritakeun ka batur geus teu era deui nyaritakeun kakurangan manehna, maka urang teu dosa nyaritakeun aib manehna nu manehna sok nyabeja-beja ka batur. Urang kaceleng teh samingon 3 kali. Sapertina ya tuluy urang teh nyaritakeun jelema eta bahwa jelema eta teh sok kaceleng 3 kali sapoe eta sapoe na olok. Ya samingon 3 kali umpamana, maka lebah eta ya lebah aib eta nu kumanehna sok dibeja-beja ku urang henteu haram ngagibahna. Labi goirihi henteu ku salianti atawa henteu kana salianti itu ma pasakobihi, teu kana salianti perkara. Jadi lamun aya jalma sok nyaritakeun aibna, nyaritakeun kakuranganna, nyaritakeun dosana, boh tukang judi, boh tukang naon bae, maka lebah nu dicaritakeun ku manehna eta meunang dicaritakeun di kanu sejen digibah, tapi salianti nu dicaritakeun entong. Jadi ngan kitu unggul watakna di mana mara urang geus ngobrol nyaritakeun kakurangan si eta tadi nama eta hiji tuluy ngabarabat kana sejen. Tah eta tah lebah mapai jeung nu sejen-sejenna.
tadina merek nyabak wungkul aing geus nyabak teh nyabak naon buat gitu bisi kadeler gitu minal uyubi tina pirang-pirang aib salianti aib manehna we da manehna mah teu era dicaritakeun teh depan kieu nya pangnah teu haram digibahna mah sabab manehna ge geus teu era nyaritakeun aib manehna eta urang pangnah haram ngagibah batur sabab lamun ucapan urang ieu dicaritakeun hareupeun jeleumana manehna bakal jadi hate bakal kecewa sementara da manehna mah geus teu kecewa di manehna mah sok ngabeja-bejana ge parsok aya jelema nya anu mana batur mah eta teh era ketemu ku batur dosa eta teh manehna mah teu biasa wae seperti Ramadan teu puasa batur mah mending mun udud teh atawa mun barang dahar teh nyumput ka sawah bari ngarit aya batur api-apin teu kalem nu ngarit tenang ieu mah nu sok di Australia ngaritna disumputkeun kana jero karung tapi ari ketemu ku batur mah era mending teh mah ieu mah geus hareupeun batur biasa nah teu jadi mah geus cuek tah ari nu geus terang-terangan hareupeun batur disebut nanti mudhirul fiski jelema nu wani nembongkeun dorakana hareupeun sarerea lebah doraka eta kurang geus teu naon geus teu haram dinaon dicaritakeunana contoh sok aya kiai ngabahas eta naon ngaran teh goyang naon gini harita usum oh gitu kira aku eta kiai teh nyaritakeun pang eta teh dosa tuluy dicaritakeun heuh da ieu mah geus hareupeun dina TV geus ditembong-tembongna oge lebah eta wungkul mah teu haram digibahna tapi entong mapaeuna saja eta we wungkul sakitu-kituna jadi teu sakabeh aya batur dicaritakeun urang nu nyaritakeunana kaeuntepan hukum haram asal urang apal anu 15 ieu salama eta nu dicaritakeun ku urang teh salah sahiji tina nu 15 ieu nganok urang teu apal kajentong terus naon cenah mana bisarti antaksida ku syarat yen ngamaksud anjeun ngagibahna anjeun ka eta jelema kana dosa anu mana dosa eta teh geus teu era deui manehna nembong-nembong ka hareupeun batur eta teh ya juju iktia buka ku anjeun digibah cenah meunang dengan syarat anjeun ngamaksud antubaligo kana yen nyampeikeun anjeun antubaligo kana yen nyampeikeun anjeun hu ka itu si insan lian jajiro supaya kacegah itu insan sugane meureun kitu teh maneh teh mikir di ho geuninganan ieu batur Arab palendingan asa kumaha akhirna eureut hada ari ieu teh naon ieu teh ya juju iktia buka ida ahbaro eta di mana-mana ngabejakeun insan jelema anu nyaritakeun aib dirina teu halal non teu haram digibah teh ketika manehna ngabejakeun aibna ala wajhil ijabi bari tetep kana jalan agul atawa merasa bangga kitu ku nyaritakeun teh urang geus belasan kali maehan jelema teh doraka tapi manehna ngabejakeun ka batur teh seolah-olah manehna teh asa dengan jika prestasi wae gitu teh dibeja-beja ka batur tah di mana-mana manehna nyaritakeun anak meuni asa agul nyaritakeun dosa manehna teh maka ieu meunang lebah dosa nu eta nu diagulkeun ku manehna fa in ahbaratul lamun ngabejakeun fa in ahbaratul lamun ngabejakeun insan an aibihi tina aibna insan aya jelema nyaritakeun aibna ngaku tapi naon lain agul boro-boro ala wajhin nadami bari tetep kana jalan kaduhung hareupeun ustad abdi teh kapungkur teh pernah kieu pernah kitu hanya kal abdi teh gitu sepertina ya maneh kaduhung bari ceurik ye wa taubati jeung tobat jalan kaduhung
wa taubati jeung tobat maka naon manehna nyaritakeun aib teh eta meureunnan hanjakal teh hayang tobat haruma tah haram naon iktiabuhu ngagibah ka itu insan. Ada tadi kitu cenah. Jadi manehna nu nyaritakeun aibna dosa manehna teu haram cenah eta digibahna. Tapi ari manehna nyaritakeun kakurangan alasanana manehna hayang tobat mah maka haram digibahna. Walau kana tadi kudu dibuli dan kurang. Soalnya di pengecualian walau kana mudhirul piski aliman haruma mutlakon. Ya. Walau kana jeung lamun kabuktian saha mudhirul piski anu nembongkeun kapasekanana nu terang-terangan ieu mah komo lamun disumputkeun sakitu wae anu nembongkeun nu ngadohirkeun dosana geus keuna ku hukum ieu aliman eta ustad eta ahli ilmu ya ahli ilmu teh kiai teh boga dosa tapi dosana teh geus pada apal teh maka lamun ahli ilmu cenah anu boga kapasekanan bari kumanehna geus terang-terang pada apal sarerea pan ari nu tadi teh mah jelema anu nembong kapasekan mah teu haram nyaritakeun pasekna selama nu pasek eta teh si kapasekan teh dosana teh sok anu ditembong-tembong teh tapi lamun nu nembongkeun kapasekan teh aliman eta ahli ilmu haruma mutlakon haruma tah haram itu ngagibah iktiab haruma tah haram itu iktiab buka mutlakon secara mutlak rek alasan kumaha bae haram pana sok postingkeun aya ustad boh naon tuluy manehna nyieun dosa ditembongkeun dijadikeun status dina Facebook akhirna pada apal sarerea viral teu naon eta dipirakeun kawas kitu doraka teh bahkan panggoreng-gorengna nyaritakeun aib adalah nyaritakeun kagorengan atau aibna kiai panggoreng-gorengna ku urang pipiluan di share diseser dibagikeun di kabatur atuh beuki apal we nyebar yo ustad oknum cenah yo sapertina yo melakukan anu ulah sok dicarita-carita umpara jadi bahan contoh entong naon alasanana ku ulama diharamkeun secara mutlak pokona mah kira-kira di hiji lemburna jadi tokoh da ari dosa mah dalin nabi atuh hilaf mah meureun mah uhage aya meureun aya ngaranna ge jelema atuh ngaranna oge tong borok kitu ieu mah waliullah we iman nu jadi wali eta ku poho mah aya ngarupa-rupa dosana pan baheula pan aya wali eta wali teh henteu nurut kana dawuhan Tuan Syekh Abdul Qadir qadami hadihi tahta raqabati kulli waliyin begitu jadi jeujeuh kaula ieu sampean kaula ieu bakal aya dina luhureun naon kate pundukna sakabeh aulia no kitu tah kabeh pas nalika nguping eta dauhan maka sararea wali sa alam dunia dararatam katuan Syekh Abdul Qadir dicanakeun disimpen lain dina punuk atuh ieu mah bahasa dina taktak disimpen kana taktak disimpen aya hiji wali teu ieu mah teu nurut sabab ieu ngarasakeun asa gengsi atuh sabab urang martabat geus di luhur tina sabab anjeunna teu nurut kana dawuhan eta sehingga mun urang mah sifat kawalian mulai dirampas ku pangeran kumaha di antara sifat kawalian ai golongan wali mah geus moal kabitan apa pisah waktu nu mutuk-mutuk teh moal hiji waktu ieu wali teh diudag-udag kunon ku murid eta muridna kabeh bubar kecuali tiluan eta nu tiluan mah ngingilu ai di waktu eta walina teh mun urang mah singgah di hiji warung eta warung pas ternyata nu jaga warungna teh demplon geulisna eta sampai ka pas ningali geulisna eta langsung kabita anjeunna piraku wali kabitaan napa nu geulis moal wali mah ada geus boro-boro fokus nage ku ibadah ku naon ieu langsung kabita teh ya da meureun aya kawalan tadi teh ya akhirna cek eta tukang warung pekek bae kami mah bisa rek dikawin ngan aya syaratna kumaha syaratna teh unggal isuk kudu misah-misahkeun anak babi jeung indungna sabab sok katincakan
maka umat isuk sore teh ku anjeunna diangkatan si anak babi teh dipangku coba heng lebih ka kitu tah nepi ka muridna eta geus lieureun aing kumaha guru urang ieu karakan angkatan anak babi mah wah ge anak embe teh wani ya gitu ya anak babi akhirna laporan ka sararea ka sama ka Tuan Syekh Abdul Qadir rek minta hampura bahwa guru kami meureun nalika aya dawuhan Tuan Syekh Abdul Qadir ngadawukeun kitu hiji-hijina wali Allah nu teu nurut akhirna ku Tuan Syekh Abdul Qadir dinaon tah dihampura nyanggeus atuh ku kami dihampura pas keluarlah anjeunna ngadawukeun anjeunna ngahampura maka langsung wali nu itu anu keur ngangkatan babi teh langsung inget ka pangeran langsung eling astagfirullahaladzim ya nanaonan ieu kieu cek tukang warung teh bade moal geus teu inget dan naon sawana inget ka pangeran datang deui teh sifat khaufna teh kasieuna teh akhirna anjeunna ditinggalkeun langsung berangkatlah ka Baghdad menuju ka Tuan Syekh Abdul Qadir tuluy nyanak sampean disimpen di dieu maka kawaliana anjeunna diangkat deui tadina tos dipecat teh kareda bisa dipecat kawalianana wali murid nah nyambung deui cenah ulah wani-wani pokona mah mutlakon berenan mutlak naon sababna ari ahli ilmu najan ditembong-tembong ka pasekanana haram tetep digibahna li annan nasa karena yen sanyana manusa pada umumna ida sami'u eta di mana-mana ngadengieun itu nas di mana-mana masyarakat ngadengieun minhu ti itu alim minhu ti itu alim ngadengieun dalika kana itu piskun kana kapasekanana maka naon tah hanat tahaneut non hanat teh tah enteng hanat tah enteng jadi ringan indahum mungguh itu nas menurut pandangan secara manusia secara umum naon alpawahisu pirang-pirang kagorengan pirang-pirang dosa ustad rek kawas kitu komo urang tuh jadi nganggap dosa teh jadi leutik da geuninganan kiai wae ge mata kagorengan kiai mah sumputkeun sarapi-rapina supaya teu dijadikeun contoh gitu contoh keburukan jadi jelema teh masyarakat teh jadi leuwih leluasa nyieun dosa da geuninganan itu oge geus wani kitu komo urang itu geus kikituan komo urang matak cenah sumputkeun kitu mah cenah rahasiakeun komo lamun guru non kiai nanti guru urang sorangan kumaha cenah efek teh sabab cenah nu ngaran manusia di mana-mana ngadengieun min huti ahli ilmu dalika kana itu dosa maka bakal jadi enteng pandangan cek manusia non alpawahisu pirang-pirang kagorengan pirang-pirang dosa nalika dosa dianggap enteng wajah saru jeung waranieun itu nas lamun dosa dianggap nageus enteng maka manusia bakal wani kana non alapi liha kana migawe pawahis kana migawe doraka watasi uhajeng ari nuka 7 tina itu 15 homsata asar ieu meunang cenah naon teu dosa ieu teh at-tahdiru eta nyingsieunan menakut-nakuti minasari tina kagorengan bisi aya jelema tukang tipu tuluy ieu jelema tukang tipu teh rek bisnis jeung haji awang urang apal eta jelema teh tukang tipu tuluy urang ngabejakeun ka haji awang mah haji kade teh ti lagi nu atos-atos dibongas loba korban oh si eta teh nya sehingga mun urang mah haji awang nu tadina rek katipu teh jadi bisnisna da geus dicaritakeun maka nyaritakeun aya hiji jelema anu lamun teu dicaritakeun bakal aya batur nu karugian bakal aya batur anu mun jadi korban eta hukumna halal teu haram asal tong mapai oh saya sok kitunya terus naon deui lain kitu hungkul eta teh pan barang dihajoan apa teh seperti teh apa tuh baheulana gitu jadi mapai kan kaberebet entong sekedar sakit teh hungkul cenah nyingsieunan minasari tina keburukan tina kagorengan paida roaita tah di mana-mana ningali anjeun tah di mana-mana ningali anjeun sahson ka hiji jalma
di mana-mana anjeun ningali seseorang yuridu anu ngamaksud ieu jalma, yuridu anu ngamaksud si jalma alijtimaa kana pakumpul, mun urang mah berpartner bisnis, alijtimaa kana pakumpul jeung saha pakumpulna ma'aman sarta jalma sejen, sarta jalma sejen lahu uyubun, lahu anu eta tetep pikeun eman, uyubun ari pirang-pirang cacat. Bisi aya jelema rek babarengan jeung jalma sejen, anu mana jalma sejen nu rek dibarengan teh aebna teh cacatna teh duh sok paur pangarunyakeun we ieu mun ngahiji jeung eta kena kabawakeun. Akhirna kahay kurang teh dibukakeun supaya manehna teu jadi bersahabat jeung eta. Paya juju tah meunang laka pikeun anjeun, maka menang pikeun anjeun naon antad kuro ieun nyaritakeun anjeun, maka anjeun menang nyaritakeun uyubahu kana pirang-pirang cacadna itu eman, aib-aibna eta si iman beunang dicaritakeun. Kasa nyaritakeun ka batur nu rek jeung si eta bisnis atawa babarengan. Idalam yan kappa, syarat menang nyaritakeun aibna idalam yan kappa, in kappa yan kapu, di mana-mana henteu kacegah itu eman, di mana-mana teu kacegah itu si eman anu boga aib teh atawa keke tong si eman atuh si sahsun si jalma. Jadi jelema eta teh keukeuh hayang bisnis jeung si eta, hayang bareng jeung si eta, atawa kieu jelema hiji jelema aya lalaki rek kawin di hiji awewe. Ah, ieu teh kacidok pisan hayang ka dieu teh ngan urang nyaho ieu awewe teh tukang naon? Sapopena naon? Engke teh ieu teh panai kitu mah naon? Urang teh memeh ngajadikeun jeung hiji jalma teh kudu apal heula ulah sampe ka kaduhung. Akhirna cek nomor 3 teh entong kasih eta. Nu entos-entos oge. Seperti nate yo sabab ieu teh kieu dosa moal eta nyaritakeun kitu moal. Sabab engke lamun teu dicaritakeun teu dibuka engke manehna nu bakal ieu bakal naon? Kaduhung ke akhirna. Nah, cenah di mana-mana teu kacegah itu si sahsun, si jalma nu rek bebarengan jeung batur nu cacat teh biduni dikriha ku henteu nyaritakeun kana itu uyub. Ku teu nyaritakeun kana aib-aib nu rek berbarengan jeung manehna. Oh mau kawin medali sampai 2 poe. Meureun nuluy meureun tah geus kagok jadi mah. Nah, maka dicaritakeun gitu baheula pan kitu. Zaman baheula ge lamun rek kawin teh ye engke teh sahabat teh ngutus golongan ibu-ibu coba panglacakeun. Kumaha sapopena bisi tara salat, bisi sok naon, sok ngadaharan jelema gitu. Pan kudu apal meureun tah. Oh sieu mah alus sifatna kos kieu. Oh nya geus atuh jadi. Jika rek dagang pan gitu. Maka lamun moal ieu jelema moal kacarek, moal kacegah, keukeuh bakal ngahiji jeung si eta teh tanpa nyaritakeun kana aib-aibna, maka naon cenah teh? Eta teh naon meunang nyaritakeunana. Wa illa jeung lamun mah henteu yan kappa. Wa illa jeung lamun mah henteu kacegah, henteu kacegah berarti naon? Mata kacegah teu nyaritakeun eta oge kudu sejen oge. Jadi urang jelema entong bersahabat jeung si eta lah. Naon tuh? Ah henteu entong we sing percaya ka urang, nya geus atuh moal. Aku ngomong sakitu ge langsung manehna teh henteu. Maka naon berarti haruma taharam itu antad kuro uyubahu. Haruma taharam nyaritakeun aibna. Tapi ternyata keukeuh wae da manehna mah teu gampang percayaan kecuali dicaritakeun kakurangan-kakuranganna. Akhirna kapaksa urang nyaritakeun aibna nya seperti atuh ye. Bisi hayang nyaho mah. Kieu. Oh nya geus atuh moal kitu mah. Ah maka teu naon nyaritakeun. Harum mata haram itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.